Sampurasun dulur, jelema lahir geus ditangtukeun ku Allah. Sagala caritana moal bisa dipipilih sawanawar saacan. Pait amisna kudu dilakon. Tong kepikas salah jalan kanu kapoe. Kudu milih hirup dina dua tubuh. Diajar teu nyusahkeun batu. Diajar teu ngarikuhkeun duduh. Ulah loba kapal. Kudu dilobakeun tafakur. Eta cara urang bersyukur kan Maha Gopur. Yo, Saria. Saacan aing mere ilmu ka Saria, aing dek mere pepeling ka Saria. Omat dina ngajalanan hirup ulah asa aing pangagulna. Boga ilmu lain jang gede hulu, boga pangabisa lain jang merdaksa ka sasama. Tapi gunakeun ilmu pikeun jalan kahadean. Ilmu ti aing lain jang kasombongan. Ilmu ti aing pikeun nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tah eta amanat ti aing barudak. Aing tegenah kana. Guru teh asa aplikasi pisan, mungkin ka dieu kadana mah. Si Hudri budak kamari geus dipercaya ka padepokan Bang Muhyideung. Padahal atang suka kolot di dia selila. Teu ngarti aing oge boga pangarti naon. Geus mulai tegenahan dia padepokan. Aing nek ngajug ka itu Gunung Lawu. Mas enak mah terserah akang enak mah. Si anek ngilu hayu, nek cicing di dieu heug sabodo. Milu akang. Tapi aing mah wakaina nek nempo hela. Kumaha guru ka dieu-dieuna. Jil, wakuna naon eta sorangan Hudri di perjalanan jual loba rampok. Ya, kumaha moal sapati-pati si Hudri dititah ku si Aki. Aing nu pimimpa melang mah si Hudri mun balik ku si Barna jeung si Karsa isi aya hate goreng. Si Aki enak latihan. Ya, latihan. Hai. Sa, panditah latihan ku si Aki teh. Ieu nya. Ayo, itu tinggalan. Di mana, Kang? Ya, siapa si Marana? Biasa we. Latihan ini mah. Neraguan si aing nek yang si Aki. Apa? Yo si Aki. Ayeuna cenah kita aing nu ngajarkeun heula teknik anu dasar. Heula nu kamari nganulikeun. Bro, narangtung. Siap. Kudu bener ya. Siap. Hier. Mundur atau bisa mundur. Nah. Halo tuh wise, ha? Benar. Benar. Ya. Ya. Balik kali. Si anek gejo tante. Hoi. Kali deh. Sama dia. Hop. Yo, ayeuna latihan kedua. Barna lawan si eta Bugil. Jil. Iya.
kamar anak. Hari ada yuk, ayo teh. Latihan teh. Wah, ampun. Ya. Ya. Ya bana lawan ku duaan. Sok. Nah dia. Ada. Nah. Sok masing-masing mengerti. Ya. Oke. Guys. Ayeuna ieu teh jurus urai totog nu kamari diajarkeun teh. Jieu jeung si Kumal latihan nu kamari jurus urai teh. Sok aing hayang nempo nu kamari. Hiu. Hieng. Hiu. Hiang. Yeah! Latihan poe ayeuna cukup sakieu wae. Masing-masing jurus kudu apal. Ajang diri maraneh sorangan. Perjalanan kerek setengah, tinggal setengah deui ku dijemput. Mudah-mudahan selamat.